Aduh, iya budak dia ngalamun sih mah. Naon kesep? Iya itu bah, sampai pikiran kalau si Budi, kenaon kalau si Budi teh saha atuh ngaran anu sabenerna teh. Terus aing cengar dia. Dia mah ieu padina pelajaran ayanya ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Nah, urang teh yang dia mau saha ngaran aslina atuh. Nah, ari maneh? On bah. Nyawatkeun kunci 10 euy. Kunci 10. Hei. Yuk. Mana eueuh 10 siki mah aya ge 3. Kunci 10. Eueuh 10 mah aya ge 3. Astagfirullah, lain lain 10 kieu sia teh. Kunci ukuran nomor 10. Yo, bah. Aing Ring ah. rengekeun heula. Pasti bakal lieur aing ah. Justru urang ge lieur isugan aya pencerahan ti Abah. Ieu hiji deui ieu aya nu matak lieur teh ieu. Apal bubur? Nah, oh itu bubur mah. Heueuh, ieu pan bubur kacang mah nya dijieun tina kacang heuh. Kacang. Terus lamun bubur ketan kan dijieun tina ketan. Heuh. Nah, ari bubur hayam dijieunna tina beas itu tina hayamnya euy. Aing teu ngartinya. Lah, aing rupa-rupa wae lah. Atuh senang-senang teh. Aya ini enggak ganggu. Si Bonen wis baku ari adat-adatan teh. Baku, dia mah makan-makan teh kunaon ge makan-makan teh. Ieu eta malah para rusik lah aing mah. Heup keur geunah-geunah atuh nganggur. Terus Orang jual di tas gawe kan pusing. aneh, betul mah atoh aing gawe teh. Mah pusing.